teuingeun nasib teh beda jeung deungeun Mang Takrim atos rimbitan abdi masih lelengohan lain jual mahal ngan bae hate teu kedal jauh jodoh anu sial nu matak abdi karunghal sakapeung aral kabogoh taya nu kenal eta hayang jodoh nu sawedal utang itu rejeng notal tunyu tanya jadi modal antukna jadi karunghal sakapeung ngahuleng nah hate ngomong sorangan sagala rupa kahayang hayang geura pangantenan dalah di kumaha kahayang tacan laksana ngan saukur tumarima perjaka lanjut usia memang lain teu niat ngan awewe nacan aya karunghal Kuteng teuingeun nasib teh beda jeung deungeun Mang Takrim atos rimbitan abdi masih lelengohan lain jual mahal ngan bae hate teu kedal jauh jodoh anu sial nu matak abdi karunghal sakapeung aral kabogoh taya nu kenal eta hayang jodoh nu sawedal utang itung rejeng notal tunyu tanya jadi modal antukna jadi karunghal sakapeung ngahuleng nah hate ngomong sorangan sagala rupa kahayang hayang geura pangantenan dalah di kumaha kahayang tacan laksana ngan saukur tumarima perjaka lanjut usia ngari batur sarua jeung kuring gitu kuring umur geus puluhan tahun geus janggotan can boga pamajikan karunghal Kuteng teuingeun nasib teh beda jeung deungeun Mang Takrim atos rimbitan abdi masih lelengohan lain jual mahal ngan bae hate teu kedal jauh jodoh anu sial nu matak abdi karunghal sakapeung aral kabogoh taya nu kenal eta hayang jodoh nu sawedal utang itung rejeng notal tunyu tanya jadi modal antukna jadi karunghal sakapeung ngahuleng nah hate ngomong sorangan sagala rupa kahayang hayang geura pangantenan dalah di kumaha kahayang tacan laksana ngan saukur tumarima perjaka lanjut usia matak naon atunya lamun lain kakuring nasib kieu teh nah salah ngaran gitu bet kapiheulaan ku adi nasib karunghal Kuteng teuingeun nasib teh beda jeung deungeun Mang Takrim atos rimbitan abdi masih lelengohan lain jual mahal ngan bae hate teu kedal jauh jodoh anu sial nu matak abdi karunghal sakapeung mah aral kabogoh taya nu kenal hayang jodoh nu sawedal utang itung rejeng notal tunyu tanya jadi modal antukna jadi karunghal sakapeung ngahuleng nah hate ngomong sorangan sagala rupa kahayang hayang geura pangantenan dalah di kumaha kahayang tacan laksana ngan saukur tumarima perjaka lanjut usia